urusan rezeki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cak Gusti Allah ge rezeki mah aing nu ngatur. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Teu setiap nu kumalangan di dunia boro-boro jelema cacing. Allah nu ngarizkian. Tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, ai urusan sia salat sagala puasa henteu. Oh, da eta urang lamun inget kadinya masyaallah. Ndeu kumaha nu mantak direnung, ieu keur cai renungan para wali. Wali teh ngarenung, mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan ke nu nga-BAP na malaikat, perintah Gusti Allah, salah neraka. Beuh, ieu aing hirup. Coba eta hana sugih henteu kadaan. Lamun sugih onaman cara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya capek mamanggul waluku. Nya capek nutur-nutur buntut kebo. Nya capek aing dahar ge nganjeng lauk asin bae. Ayat ieu neruskeun ayat nu kamari, di mana kamari dijelaskan bahwa engke di yaumul kiamah para rasul-rasul dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ditanya para rasul teh dek dipenta pertanggungjawaban tentang tabligur risalahna. Kena kasaksian ku umat, kena kadenge ku umat, kena kanyahoan ku umat. Maksudna hendak mengecek mana umat nu iman ka rasulna di masing-masing zamana jeung mana umat anu teu iman bahkan ngalawan ka rasul-rasulna. Maka rasul dipanggil ku Gusti Allah di BAP, ditanya soal nyampaikeun risalahna. Masya Allah. Ulah-ulah rasul dipanggil ku Gusti Allah anu ieu teh ancamanana neraka. Sangkilang bupati bae dipenta pertanggungjawabanana, gubernur dipenta pertanggungjawabanana, DPR dipenta pertanggungjawabanana. Nyana teh kesang badag kesang halus. Lamun nyana teu main jalan dapur bahaya. Untung jalan aya dua, hiji jalan hareup, kadua jalan dapur. Lolobana pejabat make jalan dapur. Iyalah lantaran dek dipenta pertanggungjawabanana presiden dek mikeun jabatanana ke penerus bangsa. Ieu dipenta pertanggungjawabanana selama nyana menjabat 1 periode atau 2 periode. Apa yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak pelaksanakan dengan aturan-aturan. Lantaran singa ada negara urang teh lain milik pejabat, kutitipkan bangsa dan negara ku cek Bung Karno. Bahasana ge kutitipkan. Bener sia nyekal titipanana aman. Teu bener sia di dunia bisa aman lantaran bisa jalan dapur, tapi tidak ada yang bisa aman di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal disaksian ku urang bagaimanakah Bung Karno dulu, dan bagaimanakah Soeharto dulu, dan bagaimanakah Gus Dur, bagaimanakah Megawati, termasuk orang yang kecil Habibie. Bakal dipenta pertanggungjawabanana kok bisa lucut eta tim-tim, termasuk SBY 2 periode dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah engke di Rabbul Jalil, urang sebagai saksina. Muncul coba saksi nu pernah di presidenan ku SBY, coba dia. Wah kabeh berdesak-desak. Pan berdesak-desakan, saya saksi. Kumaha sia ieu? Waktu presiden SBY jadi presiden teh bensin kumaha? Wah. Dan lain sebagainya, buruh ditanya, petani ditanya, pedagang ditanya, kabeh ditanya. Di dunia mah bisa lulus di MK, di dunia mah bisa lulus di KPK, di dunia mah bisa lulus di berbagai kendala lantaran bisa jalan dapur di hadapan Allah. Malaikat batu bisa disogok lantaran malaikat batu beukeun dahar. Teu beukeun dahar jeung make nyogok make naon atuh malaikat teh dibere awewe aing mah teu hayang cek malaikat. Teu hayang emang polisi asal dibere awewe we haji bae irungna beukah. Wah, ini makanan gua.
Rasul tadi dipanggil ku Gusti Allah ndek ditanya soal tabligur risalahna sesuai atau henteu nu bisa ngomong sakitu ge Rasul teh tepat-tepat bae ngalaksanakeun tugas dan nu pohara begitu dipanggil ku Gusti Allah kumaha jawabna qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub nu bisa jawab kabeh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti da Gusti nu maha uning kana urusan-urusan anu gaib mangga nyanggakeun nu ngajawab panggil Kangjeng Nabi Isa maju Kangjeng Nabi Isa tanya ku Gusti Allah selama maneh hirup di dunia dijieunkeun pangeran ku umat Kristiani dijieunkeun Tuhan ku umat Katolik dijieunkeun pangeran ku umat Kristen Protestan nah ieu maneh teh nitah ka umat bahwa maneh teh pangeran nyangakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti nu maha uning abdi beusi kacaletot ngomong Gusti rempan abdi lantaran ieu teh seuneu di sakelilingna salah seren neraka teu mamrih eta rasul teu mamrih eta nabi teu mamrih eta wali teu mamrih eta kiai komo kiai sakupi wah geus seren tah geus atuh komo lurahna tah geus oh geus tah motokodimin ka neraka na ge tah mah hese ieu mah bakal mah anu luar biasa ieu ngegeter kabeh ge neraka berhadapan jeung kenyataan ieu mantap Kangjeng Nabi Isa ge nyarieta la ilma lana innaka anta alamul ghuyub Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga da aya catetanana Gusti tanya Raqib tanya Atid mangga abdi mah geus teu bisa nyarita beusi kacaletot Isa idh qala Allah waktu nyarita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa maksudna didongengkeun bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat nu lain nyahoeun kajadian-kajadian nu bakal ditanyakeun jaga di yaumul kiamah. Masyaallah. Dibacana kuari dimensi pikiran urang ke alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ieu teh keur caritakeun di alam mahsyar, urang bakal nyaksian. Dicaritakeun kuari abeh nyaeun teh bangsa Katolik, Protestan, Kristen di samping eta supaya umat-umat nu lain ge nyaeun Kanjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah, bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa. Padahal Kanjeng Nabi Isa lain pangeran. Iyalah dicaritakeun kuari kurang padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul qiyamah. Untung urang ngaji alhamdulillahirabbil. Jadi nyaho geus pikiran urang kuari ulah mikiran dasi. Ulah mikiran sapatu herang. Ulah mikiran jas, ulah mikiran samping, ulah mikiran jabatan, ulah mikiran pamajikan, ulah mikiran anak. Kuari teh urang ngahayal ieu teh di mahsyar. Tadi geus gadahar uduk oh masalah guys. Di mahsyar ieu. Ya Allah. Direnung historikor mah alam teh mulyana Baitullah, mulyana para malaikat termasuk malaikat Jibril. Kemudian direnung deui ku para waliullah mah Baitul Maqdis, direnung deui neraka, direnung deui surga, direnung deui mizan, direnung deui jembatan Shiratal Mustaqim, direnung deui ketika orang di BAP. Renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ke batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun teu direnung urang kos urang kieu bae. Geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan-renungan para wali-wali Allah. Anu geus jadi nya nama deuketna jeung Gusti Allah teh renungan manehanana ku urang dibaca oh kitu.
januturkeun mah hese aya qanaahan, aya zuhudan, aya uzlahan. Kemudian kurang teh tadi deuleu merenung ka zuhudna para wali, qanaahna para wali, tawakalna para wali. Beuh, hese jasa. Lantarannya nama keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangerang coba. Ulah-ulah budak sakola geus sama sakola mah ngeueuh jurusan kiai bae nu aya jurusanna eueuh hiji-hiji aja. Nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan. Gitu coba teu moal bukan naon. Tugas kitu mah. Eta orang Cisoka tong ngomong bukan naon tugas kitu mah. Ieu mah endek lain nyaritakeun bogana naon, endek nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta cenah dahar, mun masih keneh mikiran dahar, sia ulah make norekat-norekat. Cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia. Mun masih keneh nyaritakeun dahar, nginum, ngojeg di ditu ulah nyaritakeun torekat. Nyaritakeun torekat mah deuk pepegatan jeung dunia. Emang dititah, ulah loba omong sia disoekeun sia ku aing. Can datang berarti ilmuna. Encan datang dahar mah nu ngaturna Allah lain urang, nginum mah nu ngaturna Allah lain urang. Urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing. Urusan rezeki aing nu ngatur, ulah sok bilu-bilu urusan aing. Sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu, aing urusan sia teu dilaksanakeun. Tolol sia. Urang lamun dikitu-kitu di akhirat, je maju. Geus rarasaan teh rasa aing neraka. Geus boga nya ge rarasaan asana. Sabaraha taun je hirup di dunia? 60. Pake naon? Lolobana hirup di dunia? Dagang. Hasil dagangna pake meuli sawah. Hasil sawahna pake kawin ka karaon. Cek malaikat tuh ayo makanan gua ayo. Malik. Cek malaikat Zabaniyah, Malik. Ieu hiji ieu. Mangsa urang ieu, jahanam bukakeun jahanam. Sia di dunia 60 tahun tulisan salat mah saeutik jasa ngan lebaran doang. Ieu lolobana sia dagang bae, dagang pandagang mah urusanna eta mah rezeki. Urusan rezeki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cak Gusti Allah ge rezeki mah aing nu ngatur. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Teh setiap nu kumalangan di dunia boro-boro jelema cacing. Allah nu ngarizkian. Tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, ai urusan sia salat sagala puasa henteu. Cak Zabaniyah seret. Geus ulah loba omong temen Gus. Seret. Diseret. Cek pemajikan ke haji dadah cek haji sial dadah sia gege makalna di BAP ya sia. Aduh tah eta urang lamun inget kadinya Masya Allah endeu kumaha nu mantak direnung ieu keur cai renungan para wali. Wali teh ngarenung mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan ke nu nga-BAP-na malaikat. Perintah Gusti Allah salah neraka. Beuh, ieu aing hirup. Coba eta hana sugih henteu kadaan. Lamun sugih onaman cara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya cape mamanggul waluku. Nya cape nutur-nutur buntut kebo. Nya cape aing dahar ge nganjeng lauk asin bae. Ai di akhirat dia kos kieu eta renungkeun ku urang. Salamet moal aing sih. Masya Allah. Lamun urang ngarenung ka dinya, ketika urang ditanya, sia, sok ngaji kan ka Cilongok?" "Oh, sok." "Make motor naon?" "Scoopy." "Menang ti mana?" "Ngridit." "Teu nyaho sia ngridit haram." Hah? Mun urang ngarenung ka dinya, Gusti Allah meureun cilaka. Geus lah, Scoopy jual, ngridit nu gede deui. Ya Allah, ilah renungan-renungan jadi urang teh kita ngerenung alam dunia, renungkeun ku urang nu amal bakal kabawa ka alam akhirat renungkeun ku urang eta teh tafakur teh ngaranna.
tapakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina yakni para wali-wali Allah jalan untuk usul ka Gusti Allah 3 hiji tapakur 2 muraqabah 3 zikir mah tama jangan ngabenturan nafsu-nafsu urang zikir mah jangan ngabenturan dong la ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun ku urang zuhudna qanaahna tawakalna dan lain sebagainya ai sakadar zikir doang mah zikir watuh urang ge aing ngariung ka dulu cau ampun gede panjang zikirna mun cau nu laletik teh cau naon kana 11 zikirna 11 bae cau na ge laletik ieu mah eta zikir urang tapi masalah emang datang ka dinya atuh terus bae ngan ieu keur carita jelema nu murni jelema anu berpangkat insan kamil anu lurus ka Gusti Allah tanpa pernah melirik sebelah mata ke dunia, tanpa melirik karena jabatan, tanpa melirik karena tahta. Hiji Allah. Ieu nu kurang rek dihawalan teh jelema nu model kitu. Masyaallah. Nah ya Kanjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya, Ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidaik idh ayyatuka biruhil qudus. Keistimewaan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan Kanjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa. Di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese neangan tandingan model Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan datang ke kiwari moal ayat tanding Kanjeng Nabi Isa. Maka istimewana dibuat di Al-Quran. Nu bakal kadenge kurang engke dipenta pertanggungjawaban di harapan Allah di Rabbul Jalil. Urang kuari geus nyaho keistimewana 7. Hiji, hei Isa putra lalaki Maryam, ingat anjen karena nikmat kaula nu telah diberikan ka anjen jeung ka indung anjen kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaula nu agung cek Gusti Allah melen mere nikmat ka anjen 7. Hiji, Isa ingat anjen iz ayyatuka biruhil qudus, waktuna kaula nguatan ka anjen biruhil kudus dengan malaikat Jibril. Kumaha mang? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Borosot Kanjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kanjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril tetah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang tampak itu ge bisa. Malaikat Jibril niup, beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam. Lompat ka leuweung. Tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliatullah. Lain jelema sambarangan Siti Maryam teh. Jelema nu murni jeung suci, nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiranana Siti Maryam dicaci dimaki, dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu mah neruskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ke dunia Kanjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam. Kulantaran dituduh zina, orok tersebut ditanya. Begitu ditanya nyarita, Inni Abdullah ataniyal kitab. Kulama hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah, Injil bakalna. Hamba Allah hiji. Sahatah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan. Sahatah anu ngabantuan ngomong keur waktu nyana aya di buayan. Keur manehanana jadi orok.
biruhil kudus, malaikat Jibril jadi pendamping. Dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna, lisana. Dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Kadenge inni Abdullah atani alkitab. Kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana engke bakal nyerita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa diselamatkan ku Gusti Allah. Kuari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masya Allah. Jag-jagwa ringkas. Tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit, disalamatkeun ku Gusti Allah. Nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa, dibunuh, disalib, dianggap Kangjeng Nabi Isa. Pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib. Nu kuari kieu bae teh tadi salib teh make calana-calana aca. Nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Kangjeng Nabi Isa naik ke luhur langit, diangkat ku malaikat Jibril. Ieulah ta ai iz ayatuka biruhil kudus. Ai nguatan ka anjeun cak Gusti Allah, hai Isa. Dengan dibarangi ku ruhil kudus tukallimun nasa fil mahdi, anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan. Wa kahla anjeun bisa nyerita anu sarua bahasana ini Abdullah atani alkitab, ketika anjeun diturunkeun di langit ke dunia engke di akhir bakalna dunia kacau balau anu luar biasa. Di mana-mana huru-hara sekup melati mimiti sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten. Wah, tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah, dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut, walut dunia. Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama, lumpatlah ke Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran kuari geus mulai. Apapun yang terjadi, milik siapapun cak raja, ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkeun kuari geus terjadi. Madinah dilebarkeun. Ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae. Engke ti negara masing-masing, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan berbagai negara kobo nu dareket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya, datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar, geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hese kene urang jeung igomah di Mekah. Baheula babari kuari hese engke babari deui asup ke Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah, engke menunggu manusia adil Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi, turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah, ialah Dajjal. Turun Dajjal, tekuat Imam Mahdi, turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Kangjeng Nabi Isa engke turun, sanggeus turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi, yakni ashabul Kahfi. Muksalmina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunus kafiar kapsatat taeta tea kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihis.
cek sakaulna lain kitu. Iya Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula. Dajjal teh pohara jasa bisa hiber ti Amerika ka Indonesia, kamari bakal karak David Hungkul. Engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris, ti Amerika ka Jerman, ti Indonesia ka Arab. Hiberannya nama naon dicekal jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka. Nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh kunyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun percaya henteu sia aing pangeran. Jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal, kuari mah kakarak sujud ka Atut doang. Engke mah ka Dajjal ujianana. Dajjal disujud, oh iya pangeran teh, hayang duit, cekel. Yo, hayang emas, cekel. Yo. Ujianana naon kebutuhan urang. Cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai, gampang. Cai, hujan, maju. Turun dirinya. Wer. Ditanya, "Cukup hujan?" "Cukup ngeuncan cai, cukup." "Eureun sia hujan." Endeu kumaha deui? Endeu kumaha deui kuari mah kakarak impes daging bae ge sarujud jelema. Kakarak bunga bang bae ge sujud. Kiai nu haram-haramkeun dicaci dimakeun teuing aing mah karasa siang kamu disidang di hadapan Allah. Aing geus nyampaikeun ka sia. Tapi awas ya. Kuat henteu sia nang tangan siksa Allah. Nah, ieu kuari geus sararujud ka nu kos karar itu. Jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar, murtad sia. Maca 2 kalimat syahadat. Kuari geus mulai diacak-acak engke mah Dajjal langsung. Nah, didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan. Dibuka ku Gusti Allah. Blak. Buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana. Buajang tuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus. Zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun. Wah, buukna panjang, kukuna pararanjang. Kumisna para ranjang. Pan hirup jana hirup atun teh dikerut-kerut ya silet meureun di jero. Mendeting seremna tuh. Boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae. Sawan atuh boro-boro neuleun nu eta. Urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum janggotna kitu. Malotot budak leutik sawan. Atuh komo ieu ribuan tahun. Panjang dikucir kujana tadi kumis warna ranjang yang mata biru nyebut kalimat la ilaha illallah asana kafir ge kafir kapaksa tak kusieun kapaksa kusieun aing mah neuk syahadat bae kurang sieun melawan lah ayeuna ngajungkel beak geus Dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi. Raja sadunia 2 Islam teh hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut, nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam. Raja kafir ge sadunia 2, nomor kahiji Raja Namrud, nomor kedua Firaun. Jadi sabanding bae eta. Firaun, dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun. Datang ka kuari dinasti Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Kuari ge Firaun nu kasakean lah. Melain Firaun mah tuh moal dibom Irak, melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya, melain Firaun mah Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun. Termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun. Diganti padahal terus bae. Nah engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam, berjuanglah Kangjeng Nabi Isa, bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta. Mahmur dunia teh, kamahmuranna geus sasa dicaritakeun. Jelema syahadat kabeh, jelema Islam kabeh, jelema iman kabeh. Ieu bakal tah ieu dalilna ke panjang dongengna deui. Ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun. 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarua kitu? Ayat tukabiruhil kudus cek Gusti Allah aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus. Jibril selalu ngabarengan anjeun
Ingat anjeun Isa. Hiji nikmati Gusti Allah eta. Nikmat kedua, wa idza lam tukal kitab wal hikmata wat taurata wal injil. Ingat Isa, ketika maneh rada gede, begitu maneh asup ke berbagai pendidikan, anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan. Kanjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan. Begitu asup ka madrasah, guruna geus dikanyaokeun, Pak Guru, nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jeuh nyahoan balik isukna kitu gede. Begitu asup deui ka majelis dicaritakeun, guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua poin katilu cing paling budak nyahoan kieu diantapkeun guys, coba katilu kali ge kitu keneh. Terus coba nulis bisa sorangan, dek nulis naon me, nulis bahasa Arab, nulis bahasa Suryani, nulis bahasa Latin, nulis Cina, pan hese jasa Cina mah. Cina mah hese jasa nulis. Cak urang mah sugan teh berkembang horeng bahasa. Tulisan teh sugan mah kembang ros. Horeng kan tulisan. Eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu. Aya deui urang mau mah teu kaharti. Horeng kunyana ge teu kahartieun. Tulis.